Urang di papaesan nu mantak endek neuleuh hate teh hese sebab hate mah leuwih jero tibatan laut. Leuwih jero tibatan laut, laut mah loba anu bisa silem ka dasar laut, tapi ka jero hate moal bisa. Hese hate mah. Si eta teh sakumaha si hatena kos kumaha sih moal bisa. Kajen ku kumaha ge, kecuali jelema nu geus kasyaf. Jelema anu geus dibere sirrun bin asrarillah eta ge henteu selalu bisa nempoh, henteu sewaktu-waktu ku Gusti Allah dibere maziyah ku Gusti Allah sewaktu-waktu, henteu selalu, henteu ketika Allah mere trek kagetnya ge kos kitu jero hatena eta ge teu meunang dibejakeun, ketika dibejakeun batal temenang lain cara yang subur bejapannya nama tuh urang aju eangan ieu nya ku aing ditebak ge gerage anu ya bakal ya anu ya dengekeun ku sia nya ye aing teh apa sia tadi keur isuk-isuk ngadaruduk dua piringnya. Aju siapan ngarokok, aju kopi bener. Ngeharap ngulon kan. Cuman saya jawab. Kamari sia karena kan kadi itu naik motor kan kaci kupa boncengan jeung awewenya. Cipan ente nyawa tuh. Eta ditebak-tebak eta kakarang sakitu doang. Aju 10 tahun ka tukang, aju 20 tahun ka tukang, katebak-katebak teu meunang lamun lain keur kaleupasan mah. Ngahaja mah teu meunang kecuali kaleupasan. Engke jadi istighfar model wali mah. Astagfirullahalazim Gusti, ya Allah. Kos almarhum Abah ngobrol. Abah tos kapanggih jeung Bung Karno, jeung Gus Dur. Bung Karno geus maot, Gus Dur keur tah di eta keneh. Jeung Abuya di mana ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu. Ieu masih keneh berkaitan jeung ayat anu kamari tentang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi, tentang nentang kana karasulan Kangjeng Nabi. Lantaran para kafir-kafir teh ngomongna teu ngeunaheun kadengena. Lah Muhammad aing kos teu nyaho bae. Sia ngomong ngaler ngidul cak sia cenah eta teh wahyu, cak sia eta teh mukjizat. Budak kakara kamari sia hirup aing mah nyaho sia kiihna, aing mah nyaho sia ngadahar uyahna heulaan aing jeung sia ngadahar uyah parangsana aing teu nyaho meureun. Pan sia teh eta teh macaan kitab dederesan jeung ahli-ahli kitab ku sia dirangkum, sanggeus dirangkum dibacakeun ku sia cak sia cenah eta teh mukjizat. Ngomong naon mad sembarangan bae sia. Masya Allah dikitu-kitu Kangjeng Nabi. Urang mah kuari balik mondok ka imah yen pondok kakarat teu ditanya doang ku masyarakat teu ditanya di balieuran urang geus marah Kangjeng Nabi batah dilelewe model kos kitu. Mantap ketika orang datang ke iman dan ngembangkeun agama aju masyarakat sekitar teu nanya ka urang ulang anggap biasa bae sih. Deuleu ta Kangjeng Nabi Muhammad Aisyah nanaonan budak kamari ieu ngomong-ngomong segala turun mujizat, segala turun wahyu, kos aing teu nyaho bae. Pas sia cendak kembae di jero kamar, kadang-kadang sia ka gunung cak sia cenah eta wahyu pan aing nyaho. Sia teh di jero teh pan ku aing teh ka nyahoana nama pan sia. Itu naon ngaranna mukaan kitab.
haju siananya, haju sia dedersan, haju kusiat yang dirangkum, haju bareng kuari sia ngomong bahwa eta teh wahyu. Yo, mad. Sambarangan bae sia ngomong jeung aing. Oh, kabeh ku partai kos karar itu tak kakageng Nabi. Ya Allah, ya Rabb. Akhirna kadenge ku umat-umat muslimin, ku umat mukminin nu iman ka Kangjeng Nabi. Penghinaan kafir, cemoohan kafir kadenge. Ku jelema nu ariman ka Kangjeng Nabi ngomong mukminin ya kafir bego. Nyembah ke patung teu nyaho itu bau. Patung Uza, patung Lata kunyana disesembah. Yeuh. Teu nyaho ka kaler kidul sapira batu kunaon disembah-sembah kunyana. Ku urang didegungkeun nya mah teu nyahoeun, ku urang dibantingkeun nya mah teu nyahoeun. Batu disembah-sembah boloon. Nah, jadi diboloon-boloon. Jadi pan ngadu. Kapirin nyari kanan Kangjeng nganggap eta teh lain wahyu ka Al-Qur'an teh mukminin kulantaran neuleuh Kangjeng Nabi ngadenge Kangjeng Nabi dihina ngahina ka kapirin bahkan lain kapirin nu dihinana pangeran kapirin nu dihinana ya budak pangeran tina batu tolol sabira batu atuh batu diukir-ukir, di mataan, di celian, diserem-serem kunyana teh atuh. Digudekeun, aju diminyakan, aju dipuput, aju disembah-sembah. Naonan cak mukminin kos kitu. Kos kitu disembah-sembah. Tah jadi dicarekan pangerannya teh dihina. Tak iya teh ditegur ku Gusti Allah teu meunang nyarekanan pangeran batur. Ulah carekan. Teu dicarekanan ge teh mah teh geus jungsep ieu. Make jeung dicarekan sagala rupa teu meunang ulah tah. Ieu Al-Qur'an teh ngadidik ka urang masyaallah supaya berakhlak, supaya urang terapi sebab dek diluhurkeun agama urang ulah make melalui penghinaan terhadap nu saja. Sebab lamun urang dek kaluhurkeun agama urang melalui penghinaan ka anu sejen engke akibatna agama urang dihinakeun ku batur. Bahkan lain agama urang nu dihinakeun lantaran urang ngahinakeun ka sesembahannya nyana bakal ngahinakeun ka pangeran leuwih tibatan urang ngahinakeun pangeran nyana. Jadi diatur ku agama. Atuh jangan namanya urang mah urang ketika urang dihina ulah urang males ke pangeranana ulah biasa bae. Jadi Al-Qur'an teh geus ngadidik urang pohara. Nu mantak anu dakwah kuari teh eta nu sok ngahinakeun pangeran batur itu teh bagus ulah. Gimana itu masa Tuhan gak kapake celana? Kangjeng Nabi Isa kan gambarna kieu kan teu make celana. Yo masa Tuhan gak pakai celana? Beliin dong sempak. Kita kan geus keterlaluan teu bisa kitu ulah biasa antep kan bae. Ulah ngahina. Kita makan Tuhan, kita makan Allah. Tuhan dia makan Tuhan. Coba kita baca yang panjang Tuhan tuh jadi hantu. Jadi Tuhan dia mah bukan pangeran, hantu. Kita makan takut sama hantu, menghina pangerannya ulah. Biasa bae urang. Lamun urang dakwah saluluguna batak lempeng tanpa menghina ke pangeran-pangeran nu sejen. Pangeran nu sejen ke pangeran eta kapirin musikin ngadengekeun ieu mah lempeng ieu bagus ieu. Nyana teh tertarik. Tapi lamun geus dihina pangeran nyana, wah ambalaya atuh ka dituna. Nah, ieu urang dibere cara, dibere metode ku Gusti Allah nu langsung Al-Qur'anul Karim. Turunlah ayat ieu. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله والله أعلم بمراد ولا تسبوا ularek nyararekenan maraneh kabeh wahai mukminin alladzina yad'una ka patung-patung anu disarema ku para kupar ku kapirin ya ne pangeran patung min dunillahi salian Allah
pangeran-pangeran nu berbentuk patung, pangerannya mapan salian Allah ulah sok dicarekan lantaran efekna lamun maneh nyarekanan pangeran engke bakal paya subuh nyana bakal nyarekan deui ngahinakeun deui ka Allah bari manehanana nyarekanana ieu pohara pisan dua perseteruan anu luar biasa aduan i'tidaan wa zulman ngaliwat batas anu pohara zolim kadituna acak-acakan silihila pangeran ulah dakwah bae nu mentek di antara paling mulus pendakwah teh almarhum Zainuddin MZ diakui ku seluruh masyarakat. Salah satu keistimewaan Zainuddin MZ teh jarang pernah sekali-sekali ge mungkin eta mah meureunnanan terpancing nya nama jarang nyaritakeun ngahinakeun ka pangeran nya nama nyaritakeun mun tauhid nyaritakeun keistimewaan mukjizat keistimewaan kemahakawasan Allah jadi henteu ngahina ka pangeran nu sajen mantap didaregekeun ku Kristen ge ayana Zainuddin MZ teh gimbir teh Katolik Kristen Protestan lamun geus ngahina ka pangeranana geus suarana geus lain deui contoh seperti nu tenar di urang tapi lah sakedeung Abu Hanifah pohara atuh dakwahna nyana pohara galakna istimewa tapi lantaran terlalu menghina terhadap pangeran batur ku batur kan disembah ku nyana kan dihina ya otomatis simpati kan kurang kabladina rada sombong ciptakanlah di Indonesia Abu Hanifah tiap-tiap kabupaten waduh kos tu hebat beta eta artinya nyana menghina ka pangeran ieu keur carita contoh-contoh dakwah Zainuddin MZ mah hebat henteu pernah nyana mantak diakui tah lamun eta contoh model Abu Hanifah henteu jore cak urang mah bagus tapi kulantaran nu tersinggungna terlalu loba atuh henteu termasuk Sumarno Sapai hebat kan urang mun didengekeun rapih jasa bahkan cek urang leuwih hebat tibatan MZ ieu mah hebat jasa tapi terlalu menghina ka pangeran-pangeran sajen gimana kurang termasuk para habaib lamun geus nyaci maki ka pangeran nu sejen ieu delekeun mana tret nu mantak ge eueuh Zainuddin MZ teh encan aya deui di Cikupa Zainuddin keneh tapi ngan tukang jagong tah mah masyaallah katedaekeun neuleuh ka jelema anu berhasil itu berhasil simpati masyarakat lain bae di Indonesia di luar negeri di Malaysia di Thailand di Singapura MZ pohara lain lalagaan bahkan di luar negeri kan kelemahanana eta teh tadi kurang fasih bahasa Inggris lamun dipidatokeun akibatna nyana henteu bisa dakwah ka luar negeri modal ka Inggris ka Amerika teu bisa sebab di ditu mah pan kudu ngagunakeunana bahasa Jawa mau di ditu mah mengkonon sia mah je jadi lah urang kadinya teh penting urang menguasai bahasa lah mun deuk dipake dakwah ieu keur carita berhasil keur nyana caritana awal dakwah mah meureunanan hiji girohna tinggi kadua aya ikhlas pemabok puluhan bahkan ratusan anu sadar WTS teh bahasa kota bahasa bahasa Cikupa mah jablay para jablay bahasana eta loba tah aya WTS aya perek aya ublag aya deui jablay eta cak ahli bilagah mah alfazun mutaradifatun bimaknan wahid bahasana beda-beda eta keneh sabenerna mah sia nu seuri jablay lalakina eta ya Allah ai prakaya ku ari Kiai Jablay tolong non Kiai Jablay Kiai si Jablay aing mah garila ngadengeun age segala Kiai Jablay artina likulli maqam maqal wa likulli midan rijal geus urang kan ngomong ngadenge penyanyi sa Freddy pantes penyanyi saya tak Teddy pantes
kadengin aku orang itu saya itu penyanyi rock wow itu mah Johnny pantas tapi lamun kiai itu saya kira Zainuddin ngeunaheun kana hatena itu saya itu Kiai Soleh mantap itu tuh gitu wow Kiai Ahmad Taufik Hidayat wow harapan kurang pas itu Kiai Jablay itu tuh cepot ente mah teu naon ngan eta henteu aya henteu makomna lain deui ye atuh sama kom sama akom nanaon ge tuh nya jadi pas tah henteu tah nanggap nya ka ditu ge lain ngundang nanggapan nanggap Kiai Jablay jadi mah ya bahasa nanggap mah topeng kitu mah Kiai Fudoli atur ada deres bae aduh masya Allah ulah pakai segala Jablay segala nada ulah mah protes tetep protes eta teh dunia dakwah dunia kakiaian nyana deuk kumaha tetep bae ulah boga julukan kos kitu kiai mah teu bagus atuh masya Allah geus teu nyawa makom akibatna ke bakal dicararekanan deui eta keur carita contoh-contoh tadi keur contoh dakwah bae nyaritakeun keistimewaan pangeran urang nyaritakeun ketauhidan nyaritakeun syariat nyaritakeun agama sok geura tampak paling urang deuk memperbandingkeun silahkan deuk memperbandingkeun mah Tuhan kita yang bernama Allah mah begini cobalah Tuhan mereka teu naon tapi lamun urang nyarekanan ulah perbandingan mah teu naon tah mah untuk menguatkan iman supaya manehanana ge ngabandingkeun mukobalah ngaranna masalah tapi lamun geus ngahina geus bahaya pangeran gendut sia disesembah ku sia bujala ge nondol mah nya pangeran doton teu bagus eta kos kitu jelema ge doton teu bagus icikupa ge anu pepegatan gara-gara doton teu bagus aya pangeran sia doton ya Allah ulah batak ditegur ku Gusti Allah ulah ngahina ka pangeran sejen sebab ku cenah dimumule disesembah urang mah ngaistimewakeun nu urang mah hayuh bae tuh kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum Allah lam bimuradi kadzalika sakumaha Gusti Allah mapaesan ka eta kaum kana tingkat-tingkat jeung pagawean waya di eta kaum kafir dipapaesan ku kakafiranana jelema nu taat ka Gusti Allah dipapaesan ku taatna zayyana likulli ummah kaula nu agung mapaesan ka setiap umat amalahum kana amalna minal khairi wasyarri tina hade jeung bagus urang kuari teh pan dipapaesan ku amal-amal urang dipapaesan nu mantak deuk neuleuh hate teh hese sebab hate mah leuwih jero tibatan laut leuwih jero tibatan laut mah loba anu bisa silem ka dasar laut tapi ka jero hate moal bisa hese hate si eta teh sakumaha si hatena kos kumaha sih moal bisa kajen ku kumaha ge kecuali jelema nu geus kasyaf jelema anu geus dibere sirrun bin asrarillah eta ge henteu selalu bisa nempoh henteu sewaktu-waktu ku Gusti Allah dibere maziyah ku Gusti Allah sewaktu-waktu henteu selalu henteu ketika Allah mere trek kagetnya lagi kos kitu jero hatena eta ge teu meunang dibejakeun ketika dibejakeun batal teu meunang lain cara yang subur beja panjana mah tuh urang aju eangan ieu nya ku aing ditebak ge gerage anu ya bakal nih anu ya dengekeun Gusti anya ye aing teh apa
sia tadi keur isuk-isuk ngadaruduk 2 piringnya Haji padahal Haji siapa ngarokok Haji kopi bener ngeharap ngulon kan gimana saya jawab kamari saya karena kan kadi tuh naik motor kan ka Cikupa boncengan jeung awewenya cing pada ente nyawa tuh eta ditebak-tebak eta kakarang sakitu doang aju 10 tahun ka tukang aju 20 tahun ka tukang katebak-katebak teu meunang lamun lain keur kalepasan mah ngahaja mah teu meunang kecuali kalepasan engke jadi istighfar model wali mah astagfirullahalazim Gusti ya Allah kos almarhum abah ngobrol abah tas kapanggih jeung Bung Karno jeung Gus Dur Bung Karno geus maot Gus Dur keur tah ya tah keneh jeung Abuya di mana bah dongeng di dapur di itu di Pelabuhan Ratu teh di tengah tadinya aya bangunan di kira-kira di pantai teh kadinya ka bangunan ya sekitar bangsa 200 meter rumpul cenah teh abah di dinya di Pelabuhan Ratu eta kadinya aya jembatan apa cenah jembatan ngana tu kadarinya bae ditaletikeun meureun Haji ingat Haji las ka jero teu ngajawab deui geus teu kaluar-luar isukna ditanya dia teu daekeun ngajawab kaleupasan ngomong mantak ditanya ka Gus Dur Gus itu sih abah dulu bilang katanya pernah pertemuan di Pelabuhan Ratu bohong itu kagak Gus Dur henteu nyambejan enggak itu mah ada juga pertemuan deh dengan Nyi Roro Kidul waktu itu karena Nyi Roro Kidul nggak pakai jilbab aja aya bae deh kita Gus Dur mah aduh ampun korenganan setiap butuh pakai jilbab berarti eta teh Nyi Roro bisaan da Gus Dur atuh loba ku ari Roro Kidul di lembur urang ge korenganan anak urang Nyi Roro Kidul Gus Dur eta Masya Allah entah kalepasan ngomong iya urang teh dipapaesan ngan hayang nyaho ka jero hate mah henteu kudu kos kitu deuleu tingkahna aya jelema di bulan Rajab padahal mah ustad padahal kiai teu puasa sakitu nyana kayakinanana geus sakitu hese-hese Allahan berarti di jero letik Allahna geus kitu teh tipeting teh daek hudang teu daek tahajud berarti sakitu teh amalna salat duha na ge tilok sakitu salat fardu lagi kan saukur 4 rakaat tilok dibarengan ku sunah qobliyah jeung badiah sakitu papaes bagus teh sakitu urang hayang nyaho kaistimewaan hatena ngan sakitu bae kajen gua kumaha ge aya jelema waduh bangun hampangeun jasa isuk-isuk geus kukucuprakan di cai bae nya nama Persi mah berang saya tiga siap-siap salat zuhur qobliyahna jeung badiahna bahkan mantah salat ge aya maca Qur'anan deui lila aja teu boga gawena naon datang ka asar salat asar ge terus make salat sunah terus datang ka maghrib ge malah tas maghrib teu balik deui nya nama datang ka isya terus mantah salat isya bangun embung obrol teh nya nama langsung ka imah ge pat bade pareuman lampuna aja sono meureun ka pamajikan keting hudang subuh kurang pohara jasa unggal poe asana neuleunyana teh kos kitu eta hebat berarti di jero hatena kos kitu tapaes bagusna datang ka dinya Allahna hebat di jero hate berarti neuleuh jelema mah kos kitu bae teh ulah hese-hese lamun aya jelema kemualian ku ari mah antara cinta jeung teu cintana kana dunia lain urusan boga jeung teu bogana cuekna terhadap dunia cuek teh bangun teu mireungeut bae kana dunia urusan boga jeung teu boga eta mah bagian ti Gusti Allah selesai Allah geus ngabagi soal dunia ketika orang lahir ke alam dunia umur geus aya tulisanana dunia maksum geus aya bagianna loba jeung saeutikna geus aya eta mah bagian ti Gusti Allah nu kuari ku urang di deuleu
antara hubudunnya jeung teu hubudunnya da nyana teh cuek terhadap dunia api lain kana dunia. Oh berarti geus teu hubudunnya. Kadala kurang dina sagala rupana bangun api lain eta teh geus teu pati hubudunnya. Lamun aya nu leungit teh mah misalna aya nu leungit teu geus tadi pikiran leungit sapeda paling bebeja mah ka mana teh ka pamajikan sepeda leungit atau anakna bebeja bah sepeda leungit atuh kajen leungit teh meuli deui eta hebat eta kolot hebat eta kos kitu eta aya Isa leule aya kene beulieun mah ulah sok bingung-bingung ceng meuli deui ku abah dibere duit ya yang sepeda mah nu geus leungit mah geus bae ulah diteangan nah eta jempol naik wari bulan hareupna leungit motor bah motor leungit atuh leungit mah leungit bae geus teu kudu diteangan aya nu hayangeun beureunanan di dunia nu sia di akhirat ge nu sia ai si hayang meuli motor mah ku abah dibelikeun deui tah geus ulah esa pira dunia tuh udah sok pikiran geus tah eta hebat tah kolot tah kos kitu minggu berikutnya leungit mobil iya hebat eta ulah kieu cek bah ulah leungit sapeda nu nang meulikeun abah teh nya meulina ge eta teh hese neanganna ge hese teh manang milihan teangan heula ku ujang kacang teangan teangan sapoe nya neangan aya coba ka dukun sia kolot nyasarkeun eta kos kitu lain nenangkeun ka anak ye kula di Garut teh di Garut bulan tanggal 25 Ramadan balik ka dieu peting ngobrol di kamar ieu ke kamar ieu tas geus di talianan hartina talianan teh pakaian geus garinyakeun segala kitab kana tas hiji deui geus tinggal baju jang isukan balik doang ka dieu tadi Garut beres teu kebel jam 10 keluar sampai jam 11 lantaran aya babaturan ti Bandung balik deui ka kamar geus eueuh tas geus eueuh kabeh dua geus eueuh bahkan ieu ge sendal teh sendal eueuh geus oh anu maling ye kajen kumaha tangan ka dieu geus eueuh bener we balik ka dieu make sendal jepit sabelah hejo sabelah beureum urang mah ngarasan masalah lah atuh geus ja sanajan kos kitu ge barogoheun bae ieu we teh jadi tenang jadi pede bae biasa oh masalah geus naik beus ade balik ja baju nu eta atuh nu geus disiapkeun jam balik di paling ngan calana doang tante alhamdulillah bah geus balik ka dieu kadeulina beda pan ku kolot teh datang ka dieu jam 5 beres ngobrol bebeja tak ka almarhum ka abah ka ibu jeung naon gardek buka teh keuting kapalingan bah naon nu dipaling baju kabeh satas bahkan hiji di kitab ulah di pikiran ke meuli deui nu leuwih bagus tibatan eta lah ji mantep juga leuwih atuh mandingan leungit cek urang ieu dek digantian alanyar pasti kejeun kumaha ge eta kolot nenangkeun ka atuh geus nyana bae ge kos kitu tuh komo urang geus jenang meulikeun nyana kabeh ge geus ulah di pikiran sadek ka kitu deui meuli deui pokona mah geus atuh teh tadi pikir tadina mah deuk ka dukun sarua teh ge Tetaga kuari ingat bae masyaallah eta langsung jadi naon gitu ngaranna jadi itibar jadi contoh geus teu ieu teh itu ngan eta doang nanyakeun kitab ge kapalingnya kesugan anu nganterkeun deui cenah kitab malah sakitu doang tah takriran alfiyah segala mantek nang nakrir teh kabawa ka ditu kabeh balik nah tanggal 10 Syawal ka ditu kula ka pondok deui aneh kitab mah aya nu malikeun deui bener kitab mah aya nu ngamalikeun deui aya bae utuh tak kitab takriran teh ja bener ye cak abah kitab baca ge aya nu malikeun deui atuh geus jadi kula ajuna mah samping alanyar baju alanyar atuh geus mantep jasa mudah-mudahan tahun hareup ge leungit deui contoh kolot eta ya Allah teu mireungeun nya namanya
geus datang geus bae nu leungit ieu cenah kos kitu ji ampangkeun jas enteng sapira kos kitu geus teu dipikiran hal-hal nu kos karar itu teh geus sangat teu dipikiran tah eta teh urusanana lain urusan boga jeung teu boga ngaitna urang takana dunia ngaitna kanyawan ku urang kiai cuek ya kajian ku kumaha ge ye geus teu pati maelu kana dunia ieu ge sarua tokoh ieu ge sarua jelema kabeh kanyawan antara nu terlalu ngait jeung nu teu ngait kana dunia kanyawan lirikan-lirikanana geus kanyawan bae jeung aya manit jelema lamun terlalu cinta kana dunia kurang manit ka urang sebab sarua jeung urang berarti aing resep nyana resep atuh sarua teh mongkos kitu mah teu antik teh mah atuh urang resepnya nanti resep kakarak antik okos kieu kuari urang teu puasa nyana puasa antik berarti jadi pan urang atuh teu bisa kumaha urang babarengan jeung nu puasa atuh urang jeung moal wani ngarokok hampurannya ngarokok atuh saya daek baca urang teh paling nya set geus lah cegeuna teh tuh isinen kan nyana babarengan antik lantaran beda urang atuh naon kitu ngaranna teu puasa nyana puasa kabawa antik iya kan eureun di restoran dek naon dek dahar terus dahar ka ditu nyana dahar keur dahar kadele ku urang wallahu alam bissawab sakumaha ngaji Quran wallahu alam bissawab tah hiji-hijina jelema teh dipapaesan ku amalna ku pagaweanana papaes eta teh ya nganyaokeun nganyatakeun kada jero hatena nu matak teh saya ngajaokeun jelema mah sakitu pangkatna kanyaoan teh lantaran dipapaesan ku amalna nah kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum jadi engke balik deui ka aslina ieu jelema mah sakitu aslina sakitu bae kajen teh nya diperekatkeun nya balik deui ka aslina jelema mah sakitu bae kajen ku kumaha ge jadi kajen teh dibabagus ge nipu eta okos awewe penipu kelas kakap awewe kabeh di dunia teh penipu awewe mah sia seuri kos teu percaya ka aing bener kula mah wani sumpah demi Allah awewe mah penipu kabeh sadunya kan memang kumaha kitu pipina diwedakan bae padahal mah hideung hayang putih eta nipu ngaranna sabaraha lalaki nu katipu kunyana hayo aya bopengan seutik lah tempel biwir anu gentel teh beureman penipu kelas kakap eta ayo sebab penipu amantak awewe mah penipu urang katipu ku awewe barang kapanggih teh gelis jasa putih amat beungeut namanya herang teh dikawin bae ku urang menang saminggu ya Allah aduh pitik sakumaha parudan kalapa aduh bibir gentul sakumaha atas ditinjuan hidung kamari sia ku beureum teh bibir kok tah eta nipu ngaranna eta kos kitu balikeun deui ka kolot waalaikumsalam tah barang tah kurang teh nipu doang kamari putih ku jadi hidung balik deui ka aslina kajen ku kumaha ge aslina da badak ya gas urang boga anak gas teu kudu make wedak teu kudu make kitu tah sakitu ayana angsongkeun ka lalaki tah ih teu hayang kunaon mah rodek teu laku-laku tah eta cek ahli thariqah mah nipu cek piki ge zarua lamun urang anak urang endek dikawin ku batur pan teu meunang diwedakan teu meunang digincuan teu meunang dina patul muin coba ge kumbah bangetna kumbah kena kayawan aslina nah ketika dek dideuleu ku calonna sakitu ayana hideung kadeuleu hideungna rodek kadeuleu rodekna supaya ulah kadung nya teh ulah kadung ieu mah lain aya calon nu ka keluar sia nu geulis ngagelis tuh nipu kan nya teh mana ge penipu kene sarua mana ge penipu kene nya ge itu pelajaran nipu tuh anak teh
atau penipu bae ulang geus ieu mah bulu mata ditambahan ka dieu pohara jasa ieu diherang-herang digulak atau emang teh mah atuh menang ngarias atuh bagus kapanggih menang ngarias dikawin menang saminggu aslina kadeuleu urang tinggal hak ya Allah ya Rabbi mentek balik deui ka aslina kajen gugong hake kula masuk inget ka dongeng abah bae dongeng dina ilmu thariqah sebenarnya eta teh ya ucing dididik bisa mawaan gitu susuguh wah hebat jasa eta terkenal ucing teh bisa mawaan susuguh mulamun aya tamu endeuh di suguhan dahar teh ucing teh nu ngalayanana mawaan cai sayur segala lauk segala lalap sambal kabeh eueuh teh takjub heran kabeh hebat amat si ucing pohara amat kabeh geus saraeun teh ucing nu terdidik pohara. Aya bae kiai ahli tasawuf datang ka dinya. Coba aing ngabuktikeun, bener disuguhan. Oh ieu teh ucing teh hebat bener ya. Masyaallah keur mujina mawa sayur ka dinya. Dikaluarkeun beurit eta ku kiai teh. Wah tuh sayur dibalangkeun ka beungeutna. Buang beto kan. Ngudag beurit. Asli lah memang ucing mah beki berit atuh asal ulah nu gede teh cara do kuari tama sieun berit teh ucing ge ka berit teh mah teh jadi balik deui ka aslina mandak cek urang Karawang mah daun dadap ibeubereum teu seungit dasar adat ibeubereum teu leungit asli lah eta kos kitu. Masya Allah nah ya kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum jelema kabeh dipapaesan ku amal-amal perbuatanana amal hade mapaesannyana amal goreng mapaesannyana nu mantak boro-boro Gusti Allah urang geus bisa ngabaca ketika jelema dipapaesan ku mabok ketika jelema dipapaesan ku judi ketika jelema dipapaesan ku zina boro-boro Gusti Allah atawa malaikat urang asana ieu budak neraka ya kajian kumaha ge papaes da kos kitu geus kanyahoan tak ku urang ya jelema ku hari mah kitu salatna konsisten puasana kitu kene di bulan Ramadan kadang di luar eta ge puasa maca Quran sodakona pohara jasa papaes kahadeanana pohara cak hate teh asana maot sorga ieu mah teu kudu Gusti Allah urang ge urang ku percayana kana aturan-aturan Gusti Allah urang geus bisa bener ka sorga kajian kumaha ge sebab papaesna tuh likulli ummatin tiap umat dipapaesan zayyana amalahum ku amal perbuatanana kajen teuing urang dibagus-bagus ge sok urang dibagus-bagus amal urang balik deui ka aslina bae balik deui bae ka aslina aing cobalah dek bener-bener nurutan kiai coba caumang kiai ya ieu kiai teh ngomong ngocoprak bae wae dilaksanakeun penting hudang tahajud terus sholat subuh berjamaah isuk-isuk jam 7, jam 8 atau jam 9 orang sholat duha terus orang baca Quran gitu kan nonton TV ku orang pareman sayang aing weh sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe gering cek pamajikan aku naon nembangan leuleus amat nyawa ieu teu pararugu awak leuleus jasa Kak ya biasanya mah kakak mah gairah ya kakak ya kos biasanya kudu ke rumah sakit ya kakak mah ya antar ka usada insani coba antar ka usada insani periksa cek dokter waduh ini mah lelah cek genat terlihat dari matanya lelah kurang tenaga emang kerja apa ini Kak emang sok naon ini mah tahajud aing capek cek genat cakap bajikan geus ka ulah tahajud ka daripada karusak awak mah geus teu kudu tahajud teu kudu salat duha
geus lah eta mah geus penting mah sehat bae kakak geus moal deui kakak ge dibere vitamin B kompleks balik ka imah dikonsumsi terus seger oh jadi kakak mah lelah cek dokter ge kak guys penting hees bae penting hees berang teu aya salat duha terus bahkan kebiasaan teh mentes maghrib nonton TV gitu terus maca Quranan kak ya kakak seger eta aing kos kieu seger aing mah asal tahajud beeng megering balik deh ke asli kanjeun kumaha ge mantap ulah cak guru ulah dipaksakeun loba-loba eueuh guru ibadah teh ya nitah tahajud loba-loba ulah geus potongan sia mah 2 rakaat SD kudang wudu salat 2 rakaat geus SD sia mah geus ulah opat-opat aja 2 bae coba sia 2 ge gering teh coba ge eta ulah aya anu ngadawamkeun 2 bae aya nu 4 bae naon sebab pang bagus nama adua muha ibadah mah langgengna daripada urang hayu bisa saminggu ka usada insani itu bagus jadi urang tanu langgeng 2 bae kajen teuing hayang deui ge tahajud ulah geus 2 bae geus beres kieu ngala wudu komo mandi langsung beres salat sunat tahajud Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi Rup. Aman jadi nak itu udah mal gering sama kos gitu mah tuh jadi orang dititah datang ke mana ke tanaga orang kadinya baik papa esna sakitu bae lamun dipaksakeun penipu ngaranna cara awewe pipina hidung tapi diputihan tah eta nipu ngaranna urang ge katipu seetik kuda jadi adat dan ke jadi papaes lamun urang langsung dret nah ieu tadi teh kos ucing garong dasar ucing beuki beurit atuh mending mun keur teu mawa sayur panas mah pan sayur panas eta begitu dikaluarkeun atuh dibantingkeun ka kiai pan eta sayur sia cak kiai teh cak ucing bungan sia mah mawa beurit aja dah kiai kena mamalah bae tuntunan teh nya zayyal likulli ummatin amalahum kabeh dipapasan ku amal tapi beda deui engke lamun geus ahli ma'rifat lamun geus ma'rifat mah lain deui engke ka dituna papaes zohir malah teman teu dianggap nya mah geus batin bae ngan engke zohir ge mah milu ka batin zohir teh milu engke ka batin kajen kuku bage milu bae teu bisa henteu nya kajen teh dikuat-kuatkeun ge lah dina zohir teh ye moal salat sunah teu betaheun nya moal maca Quran lah jaloba-jaloba teu betaheun mantak jaga teh kulantaran embung ka tembong di hareupeun jelema teu salat sunah bangun api lain bae kana ibadah lantaran aya maripatan di jerona jadi supaya ulah katangen geus embung disebut ibadah ahli ibadah nyana teh biasa we teu betah hayang ibadah bae nu mantak nyana teh hayang geura indit bae ti kalangan eta hayang nyorangan atau hayang babarengan jeung nu sok ibadah teu betah hayang balik deui ka ditu ka aslina nah gitulah zayyana likulli ummatin amalah kafir dipapaesan ku kakufuranana kapapaesan ku kupurna urang teu kudu hese-hese didelekeun bae ku urang sapoe 2 poe oh nyana teh horenganan ka gereja Kristen kajen kumaha ge nu ieu terus kurang ditinggalikeun bae dipapaesan sapopoena ku amal-amalnya na kaler kidul ngaler ngidul ka kelenteng oh budak kapapaesan eta keur carita kafir-kafir dipapaesan ku kakafiranana sesembahannya na jadi papaesnya na urang Islam sesembahan urang Gusti Allah jadi papaes ka urang teu meunang manggih tongtrong asal manggih tongtrong mah haju hayang ngajual bae mahal ya tongtrong ya dipaling ku aing sia tongtrong dijual oh lain gitu asal ngadenge suara tongtrong bae teg bae teh azan oh zohor sanajan teu salat tapi ingat lumayan teh geus sakitu gitu zohor berarti ya tah
aya nu kieu jawara ge nu kieu keur main gaple set jana di pengkolan ojek blah blah aya suara adzan Allahu akbar cek kepala teh cek kepala anu keur main gaple eureun siang hormat eureun tunda karari Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah main gaple ge tolol tapi kan eta kahormat garana eta geus beres doa adzan la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah beres geus kan geus ya mana bisa korot balak gendep naik mana tadi kahormat eta ku sakitu ge lumayan daripada ngomong banding ke budak azan henteu kahormat sih cedek kiai nyaho bae aing nyaho pugu kos kitu pernah bareng jeung nyana pugu lumayan eta tapi lamun santri mah santri sanajan kumaha badungna bakal kos kitu santri mah lain lalagan bakal kos kitu bae diurang aya kiai geus jadi kiai boga santri sanggeusna boga santri beres meureunanan nyana ngahiji jeung lurah barang ngahiji jeung lurah diajak nyalo ku lurah santri bubar kobong kosong ieu beneran ieu mah lain lalagan ieu mah terus nyana nyalo ya meunang aya motor malah hiji kumaha nyana biasa gaul jeung lurah gaul ngahiji di desa di imah lurah ketika aya suara azan we Allahu akbar padahal mah nyana keur bajidor mabok sagala jeung lurah mabok emang lurah kuwi mah marabok ieu beneran ieu mah kuwi lain lalagaan wani sumpah ge wani sumpah kula mah beneran lain lalagaan ngomong sia eta si kiai sanajan bari keur mabok peing kemudian eta bahasa aing tah kos kitu tah peing tapi ngadenge nyana suara azan Allahu akbar keur mabok ke kasih sieun Allahu akbar jak kiai pan nyana boga santai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah beres Allahumma rabb hadhihi kadinya deui mana tadi kuda kuncung kok leungit orang keur main catur santri kos kitu tah kesana keur ngahiji tetep we kadenge suara azan teh eta asli nama lain kos kitu ieu nyana asli nama emang dididik ngaji amil ngaji jurumiyah ngelal ngasal dan sebet eta mah keur kabawa ku nafsu asli namanya ketika nyana sorangan kamu sholat nyana kieu bae di musola ieu nyana tah di tukang imah lurah teh di sisi panaya musola tah di dinya nyana kieu bae inget nyana ka manteknya na keur ngaji alhamdulillahillazi qad akhrajana ta'ijal fikil arbabil hijat terus masyaallah aing kunaon kos kieu nya cek nyana teh pohon mantek aing cek kana teh keur ieu ngaji segala albiah lah aing geusaan bae ja ieu nyalo aing 10 tahun ngan menang motor doang ge BPKB-an cek kana teh sia jasa aing deuk balik bae cek kana teh mulai balik rah geus selamat tinggal rah deuk ka mana teh geus aing mah moal deui jeung sia lah pokona mah aing mah deuk balik deui deuk balik ka mana aing deuk ngajar deui saha nu daek diajar ku sia cak keluar teh Allah mah kawasa aing dek balik deui mandi ka ieu mah tobat Gusti balik deui ka aslina mulai nongtrong deui trong cek pamajikan heuy nongtrongan saha loba omong nongtrong waing pokona mah kege aya deui saha santrina kudu sia lah pokona mah kege aya deui itu bener kadenge nongtrong aya deui hiji dua asal tobatna beneran aslina kos kitu Bang jadi nu kamari teh eta mah lalaga anak-anak tuh lalaga anak-anak ai jawara aslina jawara ketika bener keur lalagaan si ajak jawara ka ieu sia lalagaan kan mudah-mudahan ti lalagaan jadi bebeneran kan memitana ge main bola ge nonton heula kabelar itu jadi wasit aja jadi pemain atuh kitu kabeh ge lalagaan heula beneran bobogohan lah bogo beneran
Nah tapi lamun kiai atau ustad atau santri keur aya di dunia kelamna eta keur lalagaan nu aslina mah nu itu. Nu aslina mah nu itu tah nu matak zayyana likulli ummatin amalahum ku amalna aya amal bebeneran aya amal lalagaan kanyahoan kege boro-boro eta ku ahli marifat turunan mereka kanyahoan turunan saliwat doang tebak pujan lain tebak dibere ku Allah teh ente mah ulah ka dieu ngahijina namun darah biru ente mah anu tek urang teh jadi di atas eta teh kaget banyak iya bin anu tah turunan wali ente mah teu meunang ka dieu Habib kurang kanyahoan bae Habib kanyahoan bae Habib kajen kukumaha ge lain deui kajen kukumaha ge brutal mabok dan lain sebagainya darah kehabibana kanyahoan aya jelema nu habiban irungna mancung bulu matana bentikos Habib bae make sorban ka dieu make jubah assalamualaikum cak nu saurangna deui ini Pak Kiai Habib dari Kuitang oh dari Kuitang nih sebelah mana Majelis Salim ada dari situ 100 meter ke sebelah sono lah oh iya siapa namanya ini Abdullah oh. yang ini Habib juga ini dari Cirebon ini nggak ada pesek apa saya tik cak tete coba ge kadeulek wae bakal nggak Habib lain nah ya asli jeung henteu na gerak gerik nah mulai nyana ngomong di Habib bohong ibu dak lain gitu gaya Habib maka jen koko mah gaya mah Habiban ya dirantai bisa ku aing saya Habib asli jeung lain kanyahoan bae ngan urang embung nimbulkeun fitnah bae kajen nyamanya bae hadena ge lain urang nu kos kitu dek nipu datang ke ustad datang ke kiai neangan nini datang ke tupat tipu kos kitu kanyahoan tuh gerak-gerik aya Habib asli mah beda tuh geremna ge lain di